Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Sapinatun Najah kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat ka jalma mukmin sareng jalma kafir. Sifatna Allah ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat ka jalmi mukmin wungkul. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Robbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wabihi sareng ka Allah wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya. Ala umuri dunia kana pirang-pirang urusan dunia. Wadini sareng urusan agama. Washolla sareng muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah. Wasalama sareng muga maparin kasalamatan Allah ala sayyidina ka dunungan urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khotamin nabiyina anu jadi panungtungan pirang-pirang nabi wa ala alihi sareng ka keluargina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasohbihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmaina tegasna sadayana wala haula sareng teu aya daya eta tetep wala quwata sareng teu aya kakuatan eta tetep illa billahi angin ku pitulung Allah al aliyanu mahluhur aladimi tur anu maha agung. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam. Khamsatun eta aya 5. Sahadatun tegesna ngayakinkeun dina sarahna sahadatun ayat tayakunun ngayakinkeun an kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha eta teu aya deui pangeran eta tetep illallahu kecuali Allah wa anna Muhammadan sareng saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi eta utusan Allah wa iqamus sholati sareng ngadegkeun salat wa itau zakati sareng mayar zakat wa saumu ramadana sareng puasa dina bulan Ramadan wa hijul baiti sareng ngamaksud ka Baitullah man kajalma istata'a anu kaduga man ilaihi kana al bait sabilan di jalana. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman. Sitatun eta aya 6. Antumina tegasna yen ngimankeun anjeun billahi ka Allah wa malaikatihi sareng ka pirang-pirang malaikatna Allah wa kutubihi sareng ka pirang-pirang kitabna Allah wa kutubihi sareng kana pirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi sareng pirang-pirang utusan Allah wa bil yaumil akhir sareng kana poe akhir wa bil qadari sareng kana papasten khairihi tegesna alusna qadar wa syarihi sareng awonna qadar minallahi ta'ala ti Allah ta'ala. Paslun ari ieu teh hiji pasal wa makna la ilaha illallah sareng ari maknana lapad la ilaha illallah la ma'buda eta teu aya anu wajib disembah eta tetep bihakin kalawan sabenerna pilujudi dina wujudna dina ayana ilallahu kecuali Allah. Paslun ari ieu teh hiji pasal alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg
Salasatun eta ayat 3. Salasun eta ayat 3. Tamamuhum sa'asyrota tegasna sampurna 15 naonana sanatan tauna. Bidakari di lalaki wal unsa sareng di istri. Wal ihtilamu sareng ngimpi jima bidakari di lalaki wal unsa sareng di awewe. Litis insinina karena umur 8 pirang-pirang tahun. Wal haidu sareng haid fil unsa di awewe. Wungkul litis insinina karena umur 8 pirang-pirang tahun. Paslun ari teh hiji pasal. Surutu ijza'il hajari. Ari pirang-pirang syarat cukupna susuci ku batu sama niatun eta aya 8. Ayakuna tegasna yen bukti ieu ijza'il hajar bisalah sati ahjarin eta ku 3 pirang-pirang batu. Wa ayun kia sareng yen ngabersihkeun sareng yen bisa ngabersihkeun itu hajar al mahala kana tempatna. Wa la yajiba sareng yen teu kaburu garing naon anajsun najisna. Walayan takila sareng yen teu pundah-pindah ieu najis. Walayatroa sareng yen teu kaboro datang alaihi kana mahal naon najsun najis akhoru anu sejen. Walayu jawija sareng yen teu ngaliwat ieu najis sobhatahu kana bobokong na jalma wa hasapatahu sareng hasapahna jalma. Walayu siba sareng yen teu ngeunaan sareng yen teu keuna hu kana mahal naon maun cai. Wa antakuna sareng yen bukti naon al ahjaru pirang-pirang batuna tohirotan eta anu suci. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Furudul wudu'i ari pirang-pirang farduna wudu. Sitatun eta aya 6. Al awalu ari anu nomor kahijina aniatu eta niat. Asani ari anu kaduana goslul wajhi eta ngumbah rarai. Asalisu ari anu nomor katiluna goslul yadaini eta ngumbah 2 panangan. Ma'al mirfaqaini sarta 2 siku. Arabiu ari anu nomor kaopatna mashu syai'in eta ngusap hiji perkara minarosi tina sirah. Al-khamisu ari anu berkalimana goslu rijlaini eta ngumbah 2 sampean mal ka'baini sarta 2 mumuncangan. Asadisu ari anu nomor kagenepna atartibu eta tartib. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Aniatu ari ngaraniat qasdu syai'i eta ngamaksud kana hiji perkara muktaronan barina anu dibarengan bifilihi kumidamalna se. Wa mahaluha sareng ari tempatna niat al qalbu eta hate. Wa talapudu sareng ari ngucapkeun biha kana niat sunnatun eta sunnah. Wa waktuha sareng ari waktuna niat inda gosli awali juz'in eta dina nalika ngumbah kawitan juz minal wajhi tina rarai. Wa tartibu sareng ari ngaran tartib ala yuqaddima eta yen teu ngaheulakeun man jalma udwan kana hiji anggota ala udwin mandeurikeun anggota nu sejen. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Alma'u ari cai qalilun eta aya cai anu saalit wa katsirun sareng aya cai anu seueur. Al qalilu ari cai anu saalit ma eta cai dunal kulataini anu sahandapkeun 2 kulah. Wal katsiru sareng ari cai anu seueur kulatani eta 2 kulah pak saru tuluy
langkung seueur. Al-qalilu ari cai anu saalit yatanajasu eta jadi najis ieu al-qalil biwuku'i najasati kutibana najis fihi dina al-qalil wa ilam yatagoyar jeung sanajan teu narima barobah ieu al-qalil wal maul kathiru sareng ari cai anu loba layatanajasu eta teu jadi najis ieu al maul kathir ila idata goyaro kecuali di mana-mana barobah naon tok muhu rasana ieu maul kathir wa launuhu atawa warnana maul kathir au rihuhu atawa ambeuna maul kathir. Paslun ari teh mujibatul gusli ari pirang-pirang anu ngawajibkeun kana adus. Sitatun eta aya genep ilajul hasapati tegasna kahiji ngasupkeun hasapah pil parji kana parji wa hurujul mani sareng kaluar mani wal haidu sareng haid wa nipasu sareng nipas wal wiladatu sareng ngalahirkeun wal mautu sareng maut. Paslun ari teh hiji pasal purudul gusli ari pirang-pirang farduna adus isnani eta aya 2 aniatu tegesna niat wa ta'mimul badani sareng ngawalatraan badan bil mai ku cai. Paslun ari teh hiji pasal syurutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu asyaratun eta aya 10. Al islamu tegesna Islam wa tambiju sareng hideng wa niqau sareng bersih anil haidi tina haid wa nipasi sareng tina nipas wa amma sareng tina perkara yamna'u anu nyegah ma usulal ma'i kana tepina cai ilal basyarati kana kulit wala yakuna sareng yen teu kabuktian alal udwi eta tetep luhureun anggahota naon ma perkara yugoyiru anu ngabarobahkeun ma alma kana cai wal ilmu sareng terang bifardiyatihi kana kaparduanana wudu wala yatakida sareng yen teu nekadkeun eman si jalma pardon kana hiji pardu min purudihi tina pirang-pirang kaparduanana wudu sunatan ditekadkeun kana sunnah wal maul tohuru sareng cai anu suci waduhulul waktu sareng asup waktu wal mualatu sareng tuluy-tuluy lida imil hadasi pikeun jalmi anu langgeng hadas. Paslun ari ieu teh hiji pasal nawakidul wudu'i ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu arba'atu asya'a eta aya 4 pirang-pirang perkara. Al awalu ari anu kahijina al khariju eta aya nu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahiji palawangan 2 minal kubuli tegasna matina kubul awi duburi atawa tina dubur rihun tegasna angin au gairuhu atawa salian tirih ilal mania kajaba mani asani ari anu kaduana zawalul akli eta leungit akal binaumin ku sabab sare au ghairihi atawa lian ti naum ila nauma qaidin kecuali sare na jalma nu bari diuk mumakinin anu netepkeun mak adahu kana tempat diukna qaid minal ardi tina bumi. Asalisu ari anu nomor katiluna iltiqa ubasyaratai rajulin eta pantelna 2 kulit lalaki tegesna lalaki wa mur'atin sareng istri kabiro ini anu pada gede kadua-duana ajnabiyah ini anu pada dengen kadua-duana min ghairi hailin tina teu aya anu ngahalangan. Arabiu ari anu nomor kaopat nama sukubulil adami eta ngusap kubul na bangsa adami au halqati duburi atau bubul duburna adami bibat nirohati ku dampal tampah au butunil asobi atawa ku pirang-pirang beteung pirang-pirang ramo. Paslun ari ieu teh hiji pasal man ari sahajalmana intaqodo eta narima batal naon wuduna man
haruma mangka haram malaika man naon arbaatu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna mah haram salat, wa tawafu sareng haram tawaf, wa masul mushafi sareng haram nyabak mushaf, wa hamluhu sareng mawana mushaf, wa yahrumu sareng haram alal junubi ka jalma nu junub naon sitatu asya'a genep pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna haram salat, wa tawafu sareng tawaf, wa masul mushafi sareng nyabak mushaf, wa hamluhu sareng mawana mushaf, wa lubsu sareng cicing fil masjidi di jero masjid, wa qiraatul qur'ani sareng maca Al-Qur'an, wa yahrumu sareng haram bil haidi ku sabab haid naon asaratu asya 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna mah salat, wa tawafu sareng tawaf, wa masul mashafi wa masul mushafi sareng nyabak mushaf, wa hamluhu sareng mawana mushaf, wa lubsu sareng cicing fil masjid di masjid, wa qiraatul qur'ani sareng maca Al-Qur'an, wa shaumu sareng puasa, wa tolaku sareng tolak, wal mururu sareng ngaliwat fil masjid di masjid. In khofat lamun sieun man jalma talwisahu kana ngurat ngaretna masjid, wal istimta'u sareng ngalap suka bima kana perkara bayana suratin wa aya di antara bujal warukbati sareng tur. Paslun ari ieu teh pasal asbabu tayamumi ari pirang-pirang sabab tayamum, maksudna sabab-sabab dimenangkeun tayamum. Salah satu eta aya 3. Pakdul mai tegasna teu aya cai, wal maradu sareng tedamang, wal ihtiyaju sareng mikabutuh ilaihi kana almau liat si hayawanin karana dahagaana hayawan muhtaromin anu dimuliakeun. Ghairul muhtaromi ari hayawan anu teu dimuliakeun. Sitatun eta aya 6 tariku sholati tegasna jalma nu tinggal salat, wazanil muhsonu jeung jalma nu zinah muhson, wal murtaddu sareng jalma murtad, wal kafirul harabiyu sareng kafir harabi, wal kalbul akuru sareng anjing anu galak, wal hinjiru sareng bagong. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Surutu tayamumi ari pirang-pirang syaratna tayamum asarotun eta aya 10. Ayakuna tegasna yen bukti tayamum bitrobin eta ku taneuh, wa ayakuna sareng yen bukti naon aturobu taneuna tohiron eta anu suci, walayakuna sareng yen teu kabuktian ieu tayamum ieu turob gitu. Kana turob mustamalan eta taneuh mustamal, wa alayu kholito sareng yen teu nyampuran hukana turob naon dakikun tipung wanahu jeung saumpamana dakik, wa ayak sida sareng yen ngamaksud si jalma hu kana turob, wa ayam saha sareng yen ngamaksud jalma wajahu kana rarayeuna sareng yen ngusap si jalma, wa ayam saha sareng yen ngusap si jalma wajahu kana wajahna jalma, wa yadaihi sareng dua leungeunna jalma betor bata ini ku 2 usapan, 2 tenggelan teh 2 usapan, wa yuzila sareng yen ngaleungitkeun si jalma anajasata kana najis awalan dina mimitina, wa yaztahida sareng yen istihad si jalma fil kiblati dina urusan kiblat, qoblahu dina samemehna tayamum, wa yakuna sareng yen kabuktian naon atayamum tayamumna ba'da duhulil waqti eta dina sabada asup waktu, wa ayat tayammum sareng yen tayamum jalma likuli pardin pikeun saban-saban hiji pardu. Paslun ari ieu eta hiji pasal.
Furudu tayamumi ari pirang-pirang farduna tayamum khamsatun eta aya 5. Al awalu ari anu kahijina naklu turabi eta mindahkeun taneuh. Asani ari anu kaduana aniatu eta niat. Asalisu ari anu nomor katiluna masul wajhi eta ngusap rarai. Arabiu ari anu kaopatna masul yadaini eta ngusap dua panangan ilal mirfaqaini dugi ka siku sarta siku duana. Al khamisu ari anu berkalimana at-tartibu eta tartib bayanal mashataini di antara dua usapan. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Mubtilatu tayamumi ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana tayamum. Salah satu eta aya 3. Mategasna perkara abdul anu ngabatalkeun ma al wudu'a kana wudu. Waridatu sareng murtad. Watawahumul ma'i sareng nyangka ayana cai yen tayammama lamun tayamum di jalma lipak di karena teu ayana al ma'u. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Alladzi ari anu yathuru bisa suci ladi minan najasati tina pirang-pirang najis. Salah satu eta aya 3. Al khamru tegasna arak ida taholalat di mana-mana narima jadi cuka khomer binapsiha kudina khomer. Wajil dul maitati sareng kulit bangke ida dubigo di mana-mana disamak ieu jildu. Wa masareng perkara soro anu jadi emah hayawanan eta hayawan. Paslun ari ieu eta hiji pasal. An najasatu ari pirang-pirang najis salasun eta 3. Mugoladun tegasna najis mugolado. Wa muhoppapatun sareng najis muhoppapa. Wa mutawasitatun sareng najis mutawasito. Al mugoladotu ari najis mugolado. Najasatul kalbi eta najis anjing wal hinjiri sareng bagong. Wa far'i ahadihima sareng anak salah sahiji anak kalbi jeung hinjir. Wal muhoppapatu sareng ari najis muhoppapa baulu sobi eta ciki budak lalaki. Aladi anu lam yat'am anu can barang dahar ieu ladi sobi. Ghairu labani salianti cai susu. Walam yablug sareng can tepi ieu sobi. Hawalaini kana umur 2 tahun. Wal mutawasitatu sareng ari najis mutawasito sairu najasati eta sasesana pirang-pirang najis. Paslun ari teh hiji pasal. Al mughaladatu ari najis mughalado tathuru eta bisa suci al mughalado bisa igosalatin ku 7 pirang-pirang kumbahan. Bada izalati aini hadina sabada ngalengitkeun aina al mughalado. Ihdahunna anu ari salah sahiji na ya sab'u bitrobin eta make taneuh. Wal muhoppapatu sareng ari najis muhoppapah tathuru eta bisa jadi suci al muhoppapah birosil ma'i ku ngecretkeun cai alaiha kana ieu al muhoppapah ma al golabati sarta ngalindih wa izalati ainiha sareng ngaleungitkeun aena ieu al muhoppapah. Wal mutawasitatu sareng ari najis mutawasito tan qosimu eta narima kabagi al mutawasito ala kismaini kana 2 bagian. Ainiatin tegasna ainiyah wa hukmiyatin sareng mutawasito hukmiyah. Al ainiyatu ari najis mutawasito ainiyah. Alati eta anu maksudna najis. Laha anu tetep dina lati. Maksudna lati najis lawanun ari rupa. Warihun sareng ambe watokmun sareng rasa. Pala budak maka mesti naon min izalati launiha tina ngaleungitkeun rupana ieu ainiyah. Tiasa ngalogatna pala budak maka teu meunang henteu eta tetep min izalati launiha tina ngaleungitkeun rupana itu ainiyah. Warihi sareng ambeun ainiyah wato miha sareng rasa na ainiyah. Wal hukmiyatu sareng ari najis hukmiyah alati eta najis lalaona anu teu aya rupa eta tetep walariha sareng teu aya ambe eta tetep.
wala toma sareng teu aya rasa eta tetep laha pikeun hukmiyah yakpi cukup ka anjeun non jar yulmai ngocorkeun cai alaiha kana hukmiyah. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Aqalul haidi ari pangseutikna haid yaumun eta sapoe walailatun sareng sapeuting. Wa golibu sareng ari kagalibanana haid situn eta genep aw sabun atawa 7. Wa aktsaruhu sareng ari kalolobaanana haid khamsata asaro eta 15. Naonana yauman poena bilaya liha sarta pirang-pirang peutinganana ieu khamsata asyara. Wa aqallu tuhri sareng ari pangseutikna suci baina haidotaini di antara dua haid khamsata asyara eta 15 naonana yauman poena. Wa golibu sareng ari kagalibanana ieu tuhru arbaatun eta 4 wa isruna jeung 20 naonana yauman poena. Aw salasatun atawa 3 wa isruna sareng 20 naonana yauman poena. Wala hada jeung taya batasanana eta tetep liak sarihi pikeun kalolobaanana tuhru. Aqallu nipasi ari pangseutikna nipas majatun eta sagejrotan. Sagejrotan teh sakali keluar. Wa galibuhu sareng ari kagalibanana nipas arbauna eta 40 naonana yauman poena. Wa aktsaruhu sareng ari kalolobaanana nipas situna eta 60 naonana yauman poena. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Adaru sholati ari pirang-pirang panguduran salat isnani eta aya 2. Anaumu tegasna sare wa nisyanu sareng poho. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Surutu sholati ari pirang-pirang syaratna salat samaniatun eta aya 8. Atau harotu tegasna suci anil hadasaini tin hadas 2. Ala gori tegasna mah hadas alit. Wal akbari sareng hadas ageung. Wa taharatu sareng suci anin najasati tina najis pisaubi dina pakaian. Wal badani sareng badan wal makani sareng tempat. Wasatrul aurati sareng nutupan orat. Wastiqbalul kiblati sareng madep ka kiblat. Waduhulul wakti sareng asup waktu. Wal ilmu sareng nyaho bipardiatiha kana kaparduanana salat. Walaya takida sareng yen tenekadkeun si jalma pardon kana hiji pardu min perudi hatina pirang-pirang kaparduanana salat par sunatan kana sunat. Waztina bul mubtilati sareng ngajauhan kana pirang-pirang nu ngabatalkeun. Al ahdasu ari pirang-pirang hadas isnani eta aya 2. Asgoru tegasna hadas alit wa akbaru sareng hadas ageung. Pal asgoru mangka ari hadas alit ma eta hadas ma eta perkara eusina hadas awajaba anu ngawajibkeun ma al wudu kana wudu. Wal akbaru sareng ari hadas ageung ma eta perkara awajaba nu ngawajibkeun ma al gusla kana adus. Al auratu ari pirang-pirang orat arbaun eta aya 4. Auratu rajuli ari oratna lalaki mutlakon barina mutlak. Wal amati sareng amat pisolati dina salat ma eta perkara baina surati nu tetep ma aya di antara na bujal warukbati sareng tuur. Wa auratul hurati sareng ari oratna awewe merdeka pisolati dina salat jami ubadaniha eta sadaya badana hurroh. Ma tegasna mah perkara siwal wajhi anu salianti rarai wal kapaini sareng 2 dampal panangan. Wa auratul hurati sareng ari oratna awe merdeka wal amati sareng amat indal ajanibi dicaketeun pirang-pirang deungeun-deungeun jalma deungeun-deungeun jami ul badani eta sadaya badan. Wa inda maharimihima sareng dina nalika caket mahramna hurroh sareng amat wanisai sareng pirang-pirang istri ma eta perkara baina surati anu tetep ma di antarana bujal warukbati sareng tuur. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanus sholati ari pirang-pirang rukun salat. Sab'ata asyara eta aya 17. Alawalu ari anu kahijina aniatu eta niat.
Asani ari anu kaduana takbiratul ihrami eta takbiratul ihram. Asalisu ari anu katiluna alqiyamu eta nangtung alal qadiri ka jalma nu kaduga fil fardi dina salat fardu. Arabiu ari anu kaopatna qiraatul fatihati eta maca Fatihah. Al khamisu ari anu kalimana ruku eta ruku. As-sadisu ari anu kagenepna tumaninatu eta tumanina pihi dina ruku. As-sabiu ari anu katujuna al itidalu eta itidal. As-saminu ari anu kadalapana tumaninatu eta tumanina pihi dina itidal. Atasiu ari anu kasalapana sujudu eta sujud marotaini kalawan 2 kali. Al-ashiru ari anu kasapuluhna tumaninatu eta tumanina pihi dina sujud. Al-hadiya asyara ari anu ka 11na al-julusu eta diuk baina sajdataini di antara 2 sujud. Atsaniya asyara ari anu ka-12na tumaninatu eta tumanina pihi dina julus. Atsalisa asyara ari anu ka-13na tasyahudul akhiru eta tahiyat akhir. Arabi'a asyara ari anu ka-14na al-qu'udu eta diuk pihi dina tasyahud akhir. Al-khamisa asyara ari anu ka-15na as-sholatu eta maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pihi dina tasyahud akhir. Asadisa asyara ari anu ka 16na assalamu eta uluk salam. Asabi'a asyara ari anu ka-17na tartibu eta tartib. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Aniatu ari ngaran niat. Aniatu ari niat. Salasu darajatin eta 3 pirang-pirang darajat. In kanat lamun bukti naon as-sholatu sholatna fardhon eta fardu wajaba mangka wajib. Naon qasdul fi'li ngamaksud midamel watayinu sareng nangtungkeun wal fardiyatu sareng nyebut fardu. Wa in kanat sareng lamun bukti itu salat nafilatan eta salat sunat muaqqatatan anu di waktu-waktu karotibatin sapertikeun salat sunat rawatib. Audata sababin atawa nu ngabogaan sabab. Wajabat tah wajib naon qasdul fi'li ngamaksud migawe watayinu sareng nangtukeun. Wa in kanat sareng lamun bukti salat nafilatan eta salat sunat mutlaqatan barina nu dimutlakeun. Wajaba mangka wajib naon qasdul fi'li ngamaksud migawe pakot unggul. Al fi'lu ari midamel usolli eta lapad lamun dilapadkeun mah lapad usolli watayinu sareng ari anu dimaksud ku ta'in duhron lamun diucapkeun eta lapad duhur aw asar atawa asar. Wal fardiyatu sareng ari anu dimaksud ku fardiyah fardhon eta fardu. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Surutu takbiratul ihrami ari pirang-pirang syarat takbiratul ihram. Sitata asyara eta aya 16 antaqoa tegasna yen tiba takbiratul ihram halatal qiyami dina tingkah nangtung. Fil fardi dina salat fardu antakuna sareng yen kabuktian takbiratul ihram bil arabiyati eta ku bahasa Arab. Wa antakuna sareng yen kabuktian takbiratul ihram teh bilabdil jalalati eta ku lapad Allah wa bilabdi akbar sareng ku lapad akbar. Wa tartibu sareng tartib bayana lapdo ini diantara 2 lapad. Walaya muda sareng yen teu manjangkeun jalma hamzatal jalalati kana hamzana lapad Allah. Wa adamu ma dibai akbari sareng henteu manjangkeun bana lapad akbar.
wala yushaddida sareng yen teu nasdidan jalma albaa kana ba wa ala yazida sareng yen teu nambahan jalma wawan kana waw sakinatan anu sukun au mutaharikatan atawa anu di barisan bainal balinal kalimataini di antara dua kalimat wala yazida sareng yen teu nambahan si jalma wawan kana waw qoblal jalalati dina sameme lapad Allah wala yakipa sareng yen teu eureun si jalma baina kalimatai takbiri di antara dua kalimat takbir waqpatan kalawan eureun tawilatan anu lila wala qasirotan sareng teu anu pendek wa yusmia sareng yen mere denge si jalma nafsau kana dirina jalma wa antakuna sareng yen kabuktian ieu qiraatu kulli ayatiha atanapi kana al-Fatihah mangga halatal qiyami eta dina tingkah nangtung fil fardi dina salat fardu wa yusmia sareng yen mere nguping si jalma nafsahu kana dirina jalma al qiraata kana bacaan Fatihah walayata kholala sareng yen teu nyelang kana al-Fatihah naun zikrun zikir ajnabiyun anu sejen paslun ari ieu teh hiji pasal tasdidatul Fatihati ari pirang-pirang tasdidna Fatihah arba'a asyrota eta aya 14 bismillahi ari tasdidna lapad bismillahi fauqal lam eta luhureun lam ar-rahmani ari tasdidna lapad ar-rahmani fauqara eta luhureun ro ar-rahimi ari tasdidna lapad ar-rahimi fauqara eta luhureun ro alhamdulillahi ari tasdidna lapad alhamdulillahi fauqal lamil jalalati eta saluhureun lamna lapad Allah rabbil alamina ari tasdidna lapad rabbil alamina fauqal ba'i eta luhureun ba ar-rahmani ari lapad ari tasdidna lapad ar-rahmani fauqara eta luhureun ro ar-rahimi ari tasdidna lapad ar-rahimi fauqara eta luhureun ro maliki yaumiddin ari tasdidna lapad maliki yaumiddin fauqa dal eta luhureun dal iya kana budu ari tasdidna lapad iya kana budu fauqal ya eta luhureun ya wa iya kana sta'inu sareng ari tasdidna lapad iya kana sta'in fauqal ya eta luhureun ya ihdinas siratal mustaqim ari tasdidna lapad ihdinas siratal mustaqim fauqas shod eta luhureun shod siratal ladzina ari tasdidna lapad siratal ladzina fauqal lam eta luhureun lam an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ari tasdidna lapad an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fauqa dodi eta luhureun dod walami sareng lam paslun ari eta hiji pasal ngopi heula mang paslun ari eta hiji pasal yusanu disunatkeun naon rob mulyadaini ngangkatkeun dua panangan pi arbaati mawadi'a dina 4 pirang-pirang tempat inda takbiratil ihrami tegasna dina nalika teu make nomor teu make tegasna kahiji teh aya kahijian inda takbiratil ihrami tegasna dina nalika takbiratul ihram wa inda ruku'i sareng dina nalika ruku wa indal intidari sareng dina nalika intidal wa indal qiyami sareng dina nalika nanangtung minat tasyahudil awali tina tasyahud awal paslun ari ieu teh hiji pasal surutus sujud ari pirang-pirang syaratna sujud sab'atun eta aya 7 aya sujuda tegasna yen sujud si jalma ala sab'ati adhain natepan kana 7 pirang-pirang anggahota ado jama wa antakuna sareng yen kabuktian naon jabatuhu tarangna si jalma maksupatan eta anu dibukakeun eta atawa anu terbuka wa tahammulu sareng nahan neken birosihi kana sirahna jalma wa adamul huwi sareng teu turun di goirihi pikeun lianti sujud walayas juda sareng yen teu sujud si jalma ala sain kana hiji perkara ya taharraku anu narima usak-usik ieu se biharokatihi ku usikna jalma
wartifa asa pilihi sareng ngaluhurkeun bagian anu handapna jalma ala alihi ngaluhurkeun ala alihi ngahandapkeun pirang-pirang bagian luhurna jalma wa tumaninatu sareng tumaninah pihi dina sujud. Khotimatun ari ieu eta hiji panutup a'dau sujudi ari pirang-pirang anggota sujud sabatun eta aya 7 aljabhatu tegasna tarang wa butunul kafaini sareng pirang-pirang beuteung 2 dampal panangan waruk batani sareng 2 tuur wa butun wa asobi rijlaini sareng pirang-pirang beuteung pirang-pirang ramo suku 2 atau nepi 2 suku. Paslun ari eta hiji pasal tasdidatu tasyahudi ari tasdidna ari pirang-pirang tasdidna tasyahud ihda eta hiji wa isruna sareng 20 tegasna 20 hiji homsun tegasna 5 pihak malihi dina kasampurnanana tasyahud wasita tasaro sareng 16 pihak qalih dina pangsa alitna tasyahud. At-tahiyatu ari tasdidna lapad at-tahiyatu ala tahiyat aluhurun ta wal ya sareng iya al mubarakatu sholawatu ari tasdidna lapad al mubarakatu sholawatu ala shodiyat aluhurun shod at-thayyibatu ari tasdidna lapad at-thayyibatu ala thayyat aluhurun to wal ya sareng iya lillahi ari tasdidna lapad lillahi ala lamil jalalati aluhurun lamna lapad Allah. Assalamu ari tasdidna lapad assalamu ala sin eta luhurun sin alaika ayuhan nabi ari tasdidna lapad alaika ayuhan nabi ala ya eta luhurun ya wa nun sareng nun wal ya sareng ya warahmatullahi barakatuh sareng ari tasdidna lapad rahmatullahi warahmatullahi barakatuh ala lamil jalalati eta luhurun lamna lapad Allah. Assalamu ari tasdidna lapad assalamu ala sin eta luhurun sin alayna wa ali badillahi ari tasdidna lapad alayna wa ali badillahi ala lamil jalalati eta luhurun lamna lapad Allah. As-solihina ari tasdidna lapad as-solihin la sodi eta luhurun zat asyhadu alla ilaha ari tasdidna lapad asyhadu alla ilaha ala lami alifin eta luhurun lam alif ilallahu ari tasdidna lapad ilallahu ala lami alifin eta luhurun lam alif walamil jalalati sareng lamna lapad Allah wa asyhadu anna sareng ari tasdidna lapad wa asyhadu anna wa asyhadu anna ari tasdidna lapad wa asyhadu anna ala nuni eta luhurun nun Muhammadan ari tasdidna lapad Muhammadan ala mimi Muhammadan Muhammadin eta luhurun mimna lapad Muhammad. Rasulullah ari tasdidna lapad Rasulullah ala ro eta luhurun ro ala lamil jalati sareng luhurun lamna lapad Allah. Paslun ari ieu eta hiji pasal tasdidatu aqali sholati ari pirang-pirang tasdid bangsa alitna maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arbaun eta ya opat Allahumma ari tasdidna lapad Allahumma ala lam eta luhurun lam wal mim sareng mim soli ari tasdidna lapad soli ala lam eta luhurun lam ala Muhammadin ari tasdidna lapad ala Muhammadin alal mim eta luhurun mim. Paslun ari teji pasal qalu salami ari pangsalita maca salam assalamualaikum eta lapad assalamualaikum tasdidu salami ari tasdidna lapad assalamu ala sin eta luhurun sin. Paslun ari teji pasal waqtu salat ari pirang-pirang waktuna salat homsun eta 5 awal waktu duhri ari mimitina waktu duhur ajzawal samsi eta lingsirna panon poe wahiruhu sareng ari akhirna duhur masirudil likuli syain eta jadina kalangkang saban-saban perkara mislahu eta pantarna kulise goirodilil istiwai salian ti kalangkang manceran
wa walu waktil asri sareng ari mimitina waktu asar ida soro eta di mana-mana jadi naon tilu kulisayin kalang kang saban-saban perkara mislahu eta pantarna kulise wajada sareng tambah ieu dil qalilan barina saeutik wahiruh sareng ari akhirna waktu asar guru busamsi eta surupna panon poe wa awal waktil maghribi sareng ari mimitina waktu maghrib guru busamsi eta lingsirna eta surupna itu eta surupna panon poe wahiruh sareng ari akhirna waktu maghrib ari akhirna maghrib teh guru busafa kilah mari eta surupna mega beureum wa walu waktil isai sareng ari mimitina waktu isya guru busafa kilah mari eta surupna mega beureum wa iruhu sareng ari akhirna ieu waktu isya tuluul fajri shodiki eta bijilna fajar shodik wa walu waktu subuh sareng ari mitina waktu subuh tuluul fajri eta bijilna fajar tuluul fajri shodiki eta bijilna fajar shodik wa hiruhu sareng ari akhirna ieu waktu subuh teh tuluul samsi eta bijilna panon poe alas paku ari pirang-pirang mega salah satu neta aya tilu ahmaru tegasna mah mega beureum asparu mega koneng wa abiadu sareng mega bodas al ahmaru ari mega beureum maghribun eta waktu maghrib wal asparu sareng ari mega koneng wal abiadu sareng bodas isyaun eta waktu isya wayundabu sareng disunatkeun naon takhiru sholatil isya'i ngahirkeun salat isya ila yagiban nepi ka yen surup naon asapakul asparu mega koneng wal abiadu sareng mega bodas paslun ari ieu teh pasal tahrumu haram naon as-sholatu salat alati salat laisa anu teu aya lah eta tetep dina salat teh dina lati salat naon sababun sabab mutaqaddimun anu miheulaan wala muqarinun sareng teu anu ngabarengan bihom sati auqatin dina 5 pirang-pirang waktu inda tulis samsi tegasna dina nalika bijilna paron poe hatta tartafai'a sehingga yen narima kaluhur samsu qadro rumhin saukuran satumbak wa indal istiwai sareng dina nalikana manceran fi ghairi yaumil jum'ati dina salianti poe Jumat hatta tazula sehingga yen lingsir ieu samsu paron poe wa indal ispirori sareng dina nalika kararoning hatta tagruba sehingga yen surup samsu wa ba'da sholati subuh sareng dina sabada salat subuh hatta tatlunga sehingga yen narimal bijil naon asamsu panon poe wa ba'da sholatil asri sareng dina sabada salat asar hatta tagruba sehingga yen surup itu samsu paslun ari teh pasal sakta tu sholati ari pirang-pirang repeh dina salat situn eta genep bayana takbiratul ihram tegasna di antara takbiratul ihram wa doa il ibtitahi sareng doa ibtitah wa baina doa il ibtitahi sareng di antara doa ibtitah wa ta'awudi sareng ta'awud wa baina ta'awudi sareng di antara ta'awud wal fatihati sareng fatihah wa baina akhiril fatihati sareng di antara akhir fatihah wa amina sareng amin wa baina amina sareng di antara amin wa surati sareng surah wa baina surati sareng di antara surah maca surat wa ruku'i sareng ruku paslun ari eta hiji pasal al arkanu ari pirang-pirang rukun alati anu taljamu wajib bi hadina lati naon atumaninatu tumanina arbaatun eta ya opat aruku tegasna ruku wal itidalu sareng itidal wasujudu sareng sujud wal julusu sareng diuk bayana sajdataini di antara dua sujud atumanina tu ari ngaran tumanina hiya eta ari tumanina teh sukunun eta
cicing ba'da harokatin sabada usik bihayastu yastaqiru kusakira-kira narima tetep naon kulu udwin saban-saban anggahota atanapi sadaya anggahota mahalahu dina tempatna kulu udwin bikod di subhanallah kalawan ukuran subhanallah. Paslun ari teh hiji pasal asbabus sujudi sahwi ari pirang-pirang sabab sujud sahwi arbaatun eta ya opat. Al awalu ari anu kahijina tarku ba'din eta tinggal sawareh min abadi sholati tina pirang-pirang abadus sholat au ba'din au ba'dil ba'di atawa sawarehna tina sunat abad. Atsani ari anu kaduana pilu mayatan bidamel perkara yubtilu anu ngabatalkeun naon amduhu ngahajana emma wala yubtilu sareng teu ngabatalkeun naon sahwu pohona emma ida paala di mana-mana miga wejal mahu kana emma nasian barina poho barina nu poho. Asalisu ari anu katiluna nakluruknin qaulin eta minah rukun bangsa ucapan ila goiri mahalihi kana salianti tempatna ruknin. Arabiu ari anu kaopatna iko uruknin paliin eta niba ke rukun bangsa pagawean mahtimali ziyadati sarta pantes leuwihna. Paslun ari teji pasal abadu sholati ari pirang-pirang sunat abad sholat. Sab'atun etaya 7 atas syahudul awalu tegesna tahiyat awal wa qu'uduhu sareng diuk tasyahud awal pisolati mana wa sholatu sareng maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pihi dina tasyahud awal wa sholatu sareng maca sholawat alal ali ka keluarga Kangjeng Nabi fi tasyahudil akhir dina tasyahud akhir wal kunutu sareng kunut wa qiyamu sareng nangtung dina kunut wa sholatu sareng maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali sareng ka keluargana Kangjeng Nabi Muhammad wa sahbi sareng sahabat Kangjeng Nabi Muhammad pihi dina kunut. Paslun ari ieu eta hiji pasal tabtulu batanana sholatu sholat biar ba'asyrota ko 14 naonana islatan perkarana bil hadasi tegasna mah sabab hadas wa biukuy najasati sareng kutibana najis ilam tulqa lamun teu dialungkeun najasah halan dina pada harita min goiri hamlin tina teu dibawa barina teu dibawa wan kisafil aurati sareng terbukana aurat ilam tustar lamun teu ditutupan ieu aurat halan dina pada harita wa binutki sareng ku ngomong biharpa ini kana 2 huruf au harpin atau sahuruf mufhimin anu mere paham amdan barina ngahaja wabil mufatiri sareng ku sabab perkara anu ngabatalkeun puasa amdan barina ngahaja wal akli sare wal aklil katsir sareng tuang nu seueur nasian barina poho wasala si harokatin sareng 3 pirang-pirang usikan mutawaliatin anu tuluy-tuluy walau sahwan jeung sanajan poho wabil wasbati sareng kuluncat alpaisati nu goreng wadorbati sareng nenggel al mupritoti anu banget wa ziyadati ruknin falin sareng nambahan rukun bangsa padamelan amdan barina ngahaja wa taqaddumi sareng miheulaan ala imamihi ka imamna makmum serat makmum birukna ini kedua rukun pi'liya ini du bangsa padamelan wa tahulupi sareng tinggalin bihima ku ruknain biged udlin kalawan tayak udur wa biniati qot'i sholati sareng ku niat megatkeun salat wa ta'liqi qot'iha sareng ngagantungkeun megatkeunana salat bisaiin ku hiji perkara wa tarududi sareng ragu pi qot'iha dina megatkeunana salat. Paslun ari teh hiji pasal alladzi ari anu ta yalzamu wajib bihi dina ladzi nauniatul imamati niat jadi imam arbaun eta ya 4
al jum'atu tegas nama Jumat wal muadatu sareng salat anu dibalikan deui wal manduratu sareng salatna anu dinadarkeun jamaatan barina berjamaah wal mutaqaddimatu sareng salat jama takdim bil matori sabab hujan. Paslun ari teh hiji pasal surutul qudwati ari pinang-pinang syaratna ngamakmum ahada saro eta aya 11 ay layak lama tegasna yen terang makmum tulis makmum butlana salat imamihi kana batal salat imamna makmum bihadasin kusab hadas al ghairihi atau lian ti hadas walaya takida sadagen tenekadkeun makmum wujub qadaiha kana wajib ngokodona salat alaihi ka imam wa alla yakuna sarenggeun teu bukti imam makmuman etan keur ngamakmum wal umian jeung teu bukti umi teu beres maca Fatihahna umi teh walaya taqaddama sarenggeun teu miheulaan makmum alaika imam fil mauqifi dina tempat salat waya lama sarenggeun terang makmum intiqalati imamihi kana pundah-pindah imam na makmum walaya istamia sarenggeun narima kumpul imam jeung makmum pi masjidin di hiji masjid opi salasimiati diroin atawa dina 300 siku takriban kalawan kurang leuwih perkiraan wayan wiya sarenggeun nganiatan makmum al qudwata kana ikut kana berjamaah kana tuturuti awil jamaah atawa berjamaah wa ayat tawafaqo sarenggeun narima akur naunad musolatihi ma runtuyan salat imam makmum wa alayyu khalifa sareng yen teu nyulayaan makmum huka imam fi sunnatin dina sunat pahisatin anu goreng naon al mukhalafatu nyulayaanana atanapi dihijikeun mangga fahisatil pisunatin sunat fahisatil mukhalafati anu goreng nyulayaanana mangga kitu wa ayu tabi'a sareng yen turut makmum hu ka imam. Paslun ari ieu teh hiji pasal suarul qudwati ari pirang-pirang gambaranana ngamakmum tisun eta aya 8 tasihusah qudwah fi homsin dina 5 qudwatu rajulin tegasna ngamakmumna lalaki birojulin ka imam lalaki wa qudwati imraatin sareng ngamakmumna istri birojulin ka imam lalaki wa qudwati hunsa sareng ngamakmumna wandu birojulin ka lalaki maksudna ka imam lalaki wa qudwati imraatin sareng ngamakmumna istri bihunsa ka wandu wa qudwati imraatin sareng ngamakmumna istri bimraatin ka istri deui wa tabtulu sareng batal qudwah fi arba'in dina 4 qudwati rajulin tegasna ngamakmumna lalaki bimraatin ka awewe wa qudwati rajulin sareng ngamakmumna lalaki bihunsa ka wandu wa qudwati hunsa sareng ngamakmumna wandu bimraatin ka awewe wa qudwati hunsa sareng ngamakmumna hunsa wandu bihunsa ka wandu deui. Paslun ari ieu eta hiji pasal surutu jam'i takdimi ari pirang-pirang syaratna jama takdim arbaatun eta aya 4 al badaatu tegasna ngamimitian bil ula ku salat nu kahiji wa niatul jam'i jeung niat jama fiha dina al ula wal mualatu sareng tuluy-tuluy bainahuma di antara dua salatain wa dawamul udri sareng langgeng udurna
ilal ihrami dugi ka takbiratul ihram bisa niati dina salat kadua. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Surutu jam'i takhiri ari pirang-pirang syaratna jama takhir. Isnani eta aya 2. Niatu takhiri tegasna niat jama takhir atanapi niat ngakhirkeun salat waqad bakia sareng nyata nyesa minal waktil ula tina waktu salat anu kahiji naon ma waktu yasau anu mahi ieu maha kana ula salat nu kahiji wadawamul udri sareng langgeng udur ila tamamisaniati dugikeun ka sampurna na salat anu kadua. Paslun ari teh hiji pasal syurutul qasri ari pirang-pirang syaratna qasar sab'atun eta aya 7. Ayakuna tegasna yen kabuktian non saparuhu lumakuna si musafir jalmi anu lumaku marhalata ini eta 2 pamondokan wayakuna sareng yen bukti sapar mubahan eta anu dimenangkeun wal ilmu sareng terang bijawajil qasri kana dimenangkeunana qasar wa niatul qasri sareng niat qasar indal ihrami dina nalika takbiratul ihram wa antakuna sareng yen kabuktian naon as-sholatu salatna ruba inyatan eta anu bangsa 4 rakaat wadawa musafari sareng langgeng lumakuna tanapi perjalananana ila tamamiha dugi ka sampurnana salat wa alayak tadia sareng yen teu ngamakmum musafir bimutimin ka jalmi anu salat sampurna pijuzin dina hiji juz pimin salatihi tina sebagian min salati tina salatna musafir. Paslun ari ieu teh pasal syurutul jum'ati ari pirang-pirang syaratna Jumat. Sitatun eta aya 6. Antakuna tegasna yen kabuktian naon kuluha sadayana Jumat pi waktu duhri eta dina waktu duhur. Wantu koma sareng yen diadegkeun Jumat fi hitotil baladi dina jero lembur wa antus sholat sareng yen dilaksanakeun salat Jumat jamaatan barina berjamaah wa ayakunu sareng yen kabuktian jalma-jalma arba'ina eta ya 40 ahroron anu merdeka pirang-pirang anu merdeka zukuron pirang-pirang lalaki baligina anu barale kabeh mustautina anu imah-imah kabeh walai wa ala tasbiqo sareng yen teu miheulaan hakana Jumat wala tuqorina sareng yen teu ngabarengan hakana Jumat naon jumuatun Jumat anu sejen pitilakal baladi di itu balad lembur walayata kodama sareng yen miheulaan Jumat hakana Jumat naon khutbatani 2 khutbah. Paslun ari teh pasal arkanul khutbataini ari pirang-pirang rukun khutbah 2. Khamsatun eta aya 5 hamdulillahi tegasna muji ka Allah pihima dina khutbatain wassalatu sareng maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam pihima dina khutbatain wal wasiatu sareng wasiat bitaqwa ku taqwa pihima dina khutbatain wa qiraatu ayatin sareng maca saayat minal qur'ani tina Qur'an fi ihdahuma dina salah sahijina khutbatain wa doa sareng ngadoakeun lil mukminina pikeun jalma-jalma
pikeun jalmi-jalmi mukmin wal mukminati sareng pirang-pirang jalmi mukmin istri tadi pameget ya istri fil akhirati di akhirat. Paslun ari teh hiji pasal surutul khutbata ini ari pirang-pirang syaratna khutbah 2 asyaratun eta aya 10 atau harotu tegesna suci anil hadasa ini tina hadas 2 al asgori tegesna hadas alit wal akbari sareng hadas ageng wa taharatu sareng suci anil najasati tina najis pisaubi dina pakaian wal badani sareng badan wal makani sareng tempat wasatrul aurati sareng nutupan aurat wal qiyamu sareng ngadeg alal qadiri kajal minu kaduga anu mampu wal julusu sareng calik bayanahuma di antarana khutbatain pauko tuma ninati solati saluhureun tumanina salat wal muwalatu sareng tuluy-tuluy bayanahuma di antarana khutbatain wal muwalatu sareng tuluy-tuluy bayanahuma di antara khutbatain wa bayna sholati sareng antara sholat wa antakuna sareng yen kabuktian khutbatain bil arabiyati eta ku bahasa Arab wa yusmi'a sareng yen mere nguping khotib huma kana khutbatain arba'ina ka 40 jalma wa antakuna sareng yen kabuktian naon kuluha sadayana khutbatain pi waktu zuhri eta dina waktu zuhur. Paslun ari teh je pasal aladzi ari anu yalzamu wajib ladzi lil maiti kamayit arba'u hisolin eta 4 perkara eta 4 pirang-pirang perkara gosluhu tegesna ngamandian mayit watak pinuh sareng mungkus mayit wasolatu sareng nyolatan alaika mayit wadap nuh sareng ngubur mayit. Paslun ari teh pasal aqalul gusli tadi teh gusli sanes gosli ari gosli mah ngumbah ari gusli mah adus berarti nu tadi gusluhu ngadusan mayit watak pinhu wasolatu wadapnuhu aqalul gusli ari pang saalitna ngadusan mayit takmimu badanihi eta ngawalataraan badana mayit bil mai kucai wa akmaluhu sareng ari pang sampurnana gusli teh aya gesila eta yen ngumbah si jalma sauataihi kana 2 gogorengna mayit wa yuzila sareng yen ngaleungitkeun jalma al qadaro kana kokotor min anpihi tina irungna mayit wa ayyadi'a sareng yen ngawuduan si jalma hukam mayit wa ayyadluka sareng yen ngagosokan jalma badanahu kana badana mayit bisirdi ku kai sidir wa ayasuba sareng yen nuangkeun nyicikeun man alma akana cai alaika mayit salasan kalawan 3 kali. Paslun ari ieu eta hiji pasal aqalul kapni ari pangseutikna mungkus mayit saubun eta pakaian ya ummu anu nutupan saob hukam mayit wa akmaluhu sareng ari pangsampurnana kapnu mungkus lirojuli pikeun lalaki salasu lafaipa eta 3 pirang-pirang lapis walil mar'ati sareng eta tetep pikeun istri komisun ari baju kurung wa khimarun sareng kerudung wa izarun sareng sarung wala papatani sareng 2 lapis. Paslun ari teh pasal arkanu sholatil janazati ari pirang-pirang rukun salat janazah sab'atun eta ya 7 alawalu ari anu kahijina niatu eta niat asani ari anu kaduana arba'u takbiratin eta 4 pirang-pirang takbiran asalisu ari anu katiluna alqiyamu eta nangtung alal qadiri pikeun jalma alal qadiri kajalmi anu kaduga
Arabi'u ari anu kaopat na qiraatul Fatihati eta maca Fatihah. Al-khamisu ari anu kalimana sholatu eta maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati dina sabada takbir kadua. Asadisu ari anu kagendepna doa eta ngadoa kelin mayit ka mayit ba'da salisati dina sabada takbir katilu. Asabi ari ka anu katujuhna salamu eta uluk salam. Paslun ari ieu teh hiji pasal aqalu dafni ari pangsaeutik na ngubur mayit. Huprotun eta sakedukan taktumu anu nyumputkeun huproh raihatahu kana ambeuna mayit watah rusu atanapi watah risu sareng ngaraksa huproh sareng ngaraksa ieu dapnu hukamayit kana huproh watah risu sareng ngajaga ieu huproh huka mayit minasiba itina sato galak wa akmalu sareng ari pangsampurna na dapnu qomatun eta satangtung wabastotun sareng sa dampal sabeber panangan wa yudu sareng diteundeun naon khoduhu pipina mayit ala turabi luhureun taneuh wajibu sareng wajib naon taujihu madepkeun mayit ilal kiblati ka kiblat. Paslon ari teji pasal yun basu di ludang digali deui sahal mayitu mayit li arba'i hisolin karena opat pirang-pirang perkara. Lil gusli tegasna karena rek diadusan di dalam meta goyar di mana-mana teu narima barobah mayit. Wali taujihi jeung karena pikeun dipadepkeun mayit ilal kiblati ka kiblat. Wali mali jeung karena harta ida dupina di mana-mana di kubur mal mahu sarta mayit. Walir mar'ati sareng pikeun istri ida dupina di mana-mana dikubur naon janinuha janina mar'ah maha sartana mar'ah wa mungkanat sareng kongang naon hayatuhu hirupna janin. Paslun ari teji pasal al isti'anatu ari pirang-pirang minta tulung arba'u hisolin eta ya opat pirang-pirang perkara. Mubahatun tegasna anu dimenangkeun wa hilaful aula sareng anu nyulayan kautamaan. Wa makruhatun sareng anu dimakruhkeun wa wajibatun sareng anu wajib. Pal mubahatu mangka ari minta tulung anu dimenangkeun hiya eta ari mubahat takribul mai eta pangadeukeutkeun cai. Wa hilaful aula sareng ari hirapul aula ieu eta ari hilaful aula sabul mai eta nuangkeun cai. Ala nahwil mutawaddi ka saumpamaan jalmi anu wudu. Wal makruhatu sareng ari minta tulung anu dimakruhkeun ieu eta ari makruhat liman eta pikeun jalmi yagsilu anu ngumbah si jalma a'doahu man yagsilu anu ngumbah man a'doahu kana pirang-pirang anggahota na man. Wal wajibatu sareng ari minta tulung anu wajib hiya eta ari wajibat lil maridi eta pikeun jama nu gering indal azzi dina nalikana apes tanapi nalikana lemah. Paslun ari ieu eta hiji pasal al amwalu ari pirang-pirang harta alati anu talzamu wajib piha dina lati naon zakatu zakat sitatu anwain eta ya opat pirang-pirang warna ana amu tegesna ingon-ingon sato piaraan wanak dani sareng mas perak wal muasyaratu sareng pirang-pirang barang anu dijakatan 1/10 wa amwalu tijaroti sareng pirang-pirang harta dagangan wajibuha anu ari wajibna amwalu tijaroh rubu usri qimati urudi tijaroti eta 1/40 harta
pirang-pirang barang dagangan. Warikazu sareng rikaz harta karun, wal ma'dinu sareng ma'din atanapi wal ma'danu nyatana barang tambang. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Yajibu wajib naon saumu Ramadana puasa bulan Ramadan biahadi umurin ku salah sahijina pirang-pirang perkara homsatinu 5. Ahaduha hari salah sahijina umur bikamali sabana eta ku sampurna bulan Saban. Salasina tegesna 30 naonana yauman poena. Wathaniha sareng arean kaduana umur biru'yatil hilali eta ku sabab ningali hilal. Pihakiman dina hakna jalma ro'a anu ningali eman hukana hilal. Wa in kana jeung sanajan bukti eman pasikon eta nu pasek. Wa salisuha sareng ari anu katiluuna umur disubutihi eta ku sabab tumetepna hilal. Pihakiman dina hakna jalma lam yaro anu teu ningali eman hukana hilal. Bi adli syahadatin berdasarkeun keadilanana persaksian. Warobiuha sareng ari anu kaopatna umur biihbari adlin eta ku sabab beritana jalma adil. Adli riwayatin riwayatna mausukin anu dipercaya naon bihi ieu si adli riwayah. Sawaun eta akur waqa'a tiba fil qalbi dina hate naon sidkuhu ngabenerkeunana mausukin bih amla atawa henteu sidkuhu au ghairi mausukin bih atawa henteu dipercaya naon bihi ieu si adli. In waqa'a lamun tiba fil qalbi dina hate naon sidkuhu ngabenerkeunana ghair. Wa humiswa sareng ari anu kalimana ieu umur bidon diduhuli Ramadana eta kusab nyangka asupna bulan Ramadan bil ijtihadi kalawan ijtihad. Piman di jalma istabah anu narima saliru alika man naon dalika itu duhul. Paslun ari teh hiji pasal. Surutu sihatihi ari pirang-pirang syarat sahna puasa. Arbatu asya eta aya 4 pirang-pirang perkara. Islamun tegasna Islam, wa aqlun jeung berakal, wa niqaun jeung bersih min nahwi haidin tina seumpamana haid, wa ilmun sareng terang biqonil waqti kana buktina waktu, qabilan eta nu narima li saumi pikeun puasa. Paslun eta hiji pasal surutu wujubi hari pirang-pirang syarat wajibna puasa. Homsatu asya'a eta aya 5 pirang-pirang perkara. Islamun tegasna Islam, wa taklifun jeung mukallaf, wa itaqatun sareng kaduga, wa sihatun sareng sehat, wa iqamatun sareng mukim. Paslun ari teh hiji pasal arkanu hari pirang-pirang rukun puasa. Salah satu asya'a eta aya 3 pirang-pirang perkara. Niatun tegasna niat lailan ti peuting likuli yaumin pikeun saban-saban poe pil pardi dina puasa pardu. Watarku mufattirin sareng ninggalkeun anu ngabatalkeun. Dakaron barina zakiron barina inget, mukhtaron barina anu karep sorangan, ghairu jahilin anu teu bodo barina teu bodo, makdurin anu diuduran, wasoimun jeung jalma nu puasa. Paslun ari teh hiji pasal yajibu wajib ma'al qodoi sarta wajib qada li shaumi kana puasa naon al kifaratul udma kifarat udma wa ta'ziru sareng ditazir alaman kajalma absada nu ngaruksak eman saumahu kana puasana eman pi Ramadana dina bulan Ramadan. Yauman dina sapoe kamilan barina nu sampurna bijemain kujima tamin anu sampurna
asim anu berdosa si jalma bihi kujima li saumi ku sabab puasa. Wajibu sareng wajib mal qada'i sarta qada naon alim sakunahan li saumi sabab puasa bisa tati mawadhi'a dina genep pirang-pirang tempat. Alawalu ari anu kahijina fi ramadhana eta dina bulan Ramadan la fi ghairihi lain dina lianti Ramadan. Ala muta'addin kajal manu ngahaja bipitrihi kana bukana muta'addin. Wasani sareng ari anu kaduana ala tariki niati eta kajalmi anu tinggal niat lailan ti wengi fil fardi dina puasa fardu. Wasalisu sareng ari anu katilu alaman eta kajalma tasaharo anu sahur man donan barina nyangka bako alaili kana tumetepna peuting pabana maka tetela naon hilapuhu nyulayanana don. Warobiu sareng ari anu kaopatna alaman eta kajalma abtaro anu buka man donan barina nyangka al guruba kana geus surup geus magrib pabana tuluy tetela naon hilapuhu nyulayanana don aidon deui. Wal khamisu sareng ari anu kalimana alaman eta kajalma bana nu tetela lahu kajalma naon alaman kajalma bana nu tetela lau kajalma yauma salasi Sya'ban dina poean 30 bulan Sya'ban naon anahu saestuna yauma salasi Sya'ban min Ramadan eta ti bulan Ramadan eta tina bulan Ramadan. Wasadisu sareng ari anu kanomor kagenepna alaman eta kajalma sabako anu kapilepas hukaman naon maul mubalagoti cai ngabangetkeun min madotin tina kekemu wastin sakin sareng ngingcerek cai. Paslun ari ieu eta hiji pasal ya betulu batal naon asomu puasa bi riddatin ku sabab murtad wa haidin sareng haid wa nipasin sareng nipas wa wiladatin sareng ngalahirkeun wa jununin sareng gelo walau lahdotan jeung sanajan sakedeung wa bi igmain jeung ku sabab sakalor wa sukrin sareng weureu tak ada anu ngahaja man bihi kana sukri in amma lamun ngumuman ieu igma jeung sukri jami'anna hari kana sadaya beurang. Paslun ari teh pasal alif toru ari pirang-pirang buka pi Ramadan dina bulan Ramadan arbaatu anwa'in eta opat pirang-pirang warna. Wajibun tegasna mah wajib kama saperti perkara fil haidi anu aya di jalmi di istri nu haid wa nu pasai sareng pirang-pirang istri nipas. Wajaizun sareng anu wenang kama saperti perkara fil musafir anu aya tetep mah di jalmi nu musafir. Wal maridi sareng jalmi anu teu damang. Wala sareng henteu wajib wala sareng henteu jaiz kama fil majmu'is kama fil majnuni sapertikeun di jalma anu gelo. Wa muharramun sareng anu diharamkeun kaman sapertikeun jalma akhara anu ngahirkeun man qada Ramadan kana ngodoan puasa Ramadan mata makunihi sarta kongang nakodo hatta doko sehingga rupek naon al waktu anhu tina kodo. Wa aqsamul iftori sareng ari pirang-pirang bagian buka arbaatun eta aya opat aidon deui ma tegasna perkara yalzamu anu wajib bihi dina manon al qadau qada wal fidyatu sareng fidyah. Wa huwa sareng ari emma isnani eta aya dua. Alawalu ari anu kahijina al iftaru eta iftar buka li haupin karana khawatir ala ghairihi kasalianti soim jalma nu puasa
Wasani sareng ari anu kaduana al-iftaru eta buka ma'atakhiri qadain sarta ngahirkeun qada ma'imkanihi sarta kongangna qada hataya tia sehingga yen datang naon Ramadan akhiruna sejen. Sani hari anu kadua ieu arba'ah maeta perkara yalzamu anu wajib dina emma naon al-qada'u qada dunal fidyati teu fidyah wa sareng ari ieu ma yalzamu fil qada dunal fidyah yaksuru eta loba emma kamugma aleh sapertikeun jalma nu sakalor wa saliswa sareng ari anu katilu na arba'ah maeta perkara yaljamu anu wajib dina emma naon al fidyatu fidyah dunal qada itu qada wa sareng ari emma syaihun eta orang tua kabirun anu geus sepuh geus kolot wa robi wa sareng ari anu kaopatna arba'ah la eta teu wajib qada wala sareng teu wajib fidyah wa sareng ari la wala al majnunu eta jalma gelo aladi tegasna mah majnun anu lam yata'ada anu teu ngahaja ieu ladi bijununihi ku gelona ladi. Paslun ari ieu teh pasal aladi ari anu la yufatiru anu teu ngabatalkeun ladi mimatina perkara yasilu anu tepi ma ilal jaupi kana jero badan sab'atu afrodin eta aya 7 pirang-pirang perkara ma tegasna perkara yasilu anu tepi ma ilal jaupi kana jaup jero badan binisyanin ku sabab poho au jahlin atau bodo au ikrohin atau dipaksa wa bijriani roikin sareng ku berjalana ciduh bima kana perkara bayana asnanihi bima dina perkara bayana asnanihi anu aya dina pirang-pirang anu aya dina antara pirang-pirang waosna eman waqad aja sareng nyata apa si jalma si eman an majhi tina nyiduhkeunana ieu roik li udrihi karena udurna eman wa ma sareng perkara wasola anu tepi ma ilal jaupi kana jaup jero badan wa kana sareng bukti ma gubaro torikin eta kekebul jalan wa ma sareng perkara wasola anu tepi ma ilaihi kana jaup wa kana sareng bukti ma gurbalata dakikin eta ayakan tipung au dubabana atawa laleur toiron anu hibar au gairahu atawa lianti toir wallahu a'lamu bisawab wallahu sareng ari Allah alamu eta uning Allah bisawabi kana nu bener nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya Allah ka Allah al-karim anu mulia bijahi nabihi ku kaagungan nabi na Allah al-wasimi anu sae budi pekerti ayah ruja kana yen ayuh rija kana yen ngaluarkeun Allah ni kakuring minad dunya tina dunya musliman barina Islam wa walidaya sareng ka ibu rama kuring wa ahibai sareng ka pirang-pirang kakasih kuring wa man sareng jalma ilaya anu tetep ka kuring intama narima nganasab man wa yaghfira sareng yen muga ngahampura Gusti Allah li ka kuring walahum sareng kaman ilaya intama mukhimatin kana pirang-pirang dosa gede wala maman sareng pirang-pirang dosa leutik wasola sareng muga namian rahmat insyaallah Gusti Allah ala sayidina kadunungan urang sadayana Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muthalib tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah putra pamegatna Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hasimin bin Abdi Manapin
Rasulillahi tegasna utusan Allah ila kafatil khalqi ka sadaya makhluk. Rasulil malahimi tegasna rasul utusan dina peperangan. Habibillahi tegasna kakasih Allah. Al-Fatihi anu mukakeun al-khotami al-khotimi anu jadi panutup para nabi wali san ka keluargina Kangjeng Nabi washabi sareng sahabat Kangjeng Nabi ajmaina tegasan sadayana walhamdulillah sareng ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Alhamdulillah logat Sunda kitab Sapinah parantos beres, mudah-mudahan aya dina kamanfaatan khusus kanggo simkuring umumna kanu ngiringan logat kana kitab. Hapunten anu kasuhun saur kakirangan saur kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.